harus itu rezeki mah ditanggung jawab ku Allah ngan lamun milik kumaha parigel urang dibere modal ku Allah naon tanaga dibere modal ku Allah naon pikiran dibere modal ku Allah ilmu eta jang budak milik mah lamun hayang imah gedong sigrong hayang kabeli sawah hayang kabeli kebon hayang boga kendaraan eta mah bahasana ge milik mata ku pamarentah tanyakeun ka ketua BPD lamun urang meuli motor urang meuli mobil meuli sawah meuli tanah di dinya dina suratna hak milik hak rezeki hak milik hak rezeki hak milik lain hak rezeki karena oke kumaha tuh carana urang hayang udan milik urang da urang ge hayang cara batur leres henteu hayang teh cara batur hayang loba duit hayang bager sok korek rek di mana milik gede na leres sok tara minta ka Allah sok curhat tara ka Allah atau curhat kana WA atau curhat kena Facebook kalau mana curhat kena Facebook kana WA ayeuna lagi bingung suami tidak kerja kebutuhan banyak bener teh ini pas menang ngadownload hirup teh curhat teh ayo we kana nu kitu ka Allah curhatkeun minta ka Allah maksa menang ka Allah Allah marah atoheun dipaksa mata ulah pekalean lamun minta ka Allah teh urang geus ieu abdi teh seueur samatan ni kulir minta teh singsaklek ka Allah lamun urang ayeuna Gusti abdi teh ayeuna salaki abdi teh kunaon menang koret-koret teuing curhatkeun ka Gusti leres lamun geus ayeuna anger keneh teh diijabah curhatkeun ulah ka Gusti ka ajrok ieu bener tuh ayeuna minta maksa ka Allah menang urang maksa ka Allah menang ngan aya syaratna naon cenah syaratna ye urang ngobrol kieu da kabeh ge loba hutang ge nya obat hijeupna we leres teh dan matak bingung dah hirup teh loba pangabutuh tapi teu kacumponan leres teh eta loba jalma kurang na akidah lain nentang ka Allah kalakah hukum warayapa ane ka mana-mana salah pamajikan dicarekan aing mah kawin jeung sia teh asa eueuh kabeneranana meureun salah pedal kayak nyalah wedal terus tuh aing mah kamari tatanya ka ditu geuningan ieu teh lain naon muat aing teu maju-maju usaha teh hancur wae usaha teh maneh pamajikan keur ngagoreng teri menikah belong kieu aku naon da dinyalahkeun ka aing dukun ti mana teh cenah teu pamajikan salah naon abdi Kang salahna maneh sia wedal rebo kuduna maneh teh salasakan aing Sabtu eta mah awewe nyeri hate teh nyeri moal da jodoh masih tanggung jawab madumin perkara ditanggung jawab ku Allah Kang kumaha da lain kahayang abdi wedal rebo teh hayangna masalah sarepok jeung akang nganti dituna geus dibere rebo ngan kira-kira ayeuna akang atuh hayang rebo mah abdi izinkeun we abdi rek balik ka imah lah rek naon sia balik ka imah rek minta diserahkeun moal aing mah minta diserahkeun da nyaho aing mah sok ayeuna diuruki kuki ka patanting sok diuruk teu meunang awewe mah make minta diserahkeun ngageder alas moal rek naon atuh sia ka itu babarangkas moal mawa baju moal naon aing balik ka imah jeung pamajikanna dalam kumaha gemol mah aing bisa disebut ku tatangga si gemol moal wakil lincing balik ka imahna nepi langsung ka imah teh mah kukuk ka indung bapana pamajikan urang teh dicarekan salah wedal kunaon maneh teh sia teh geus aya pirasat ka aing ge indung mah sok kitu geuningan heula teh geus aya pirasat maneh teh kunaon sia teh lain cenah mah urang teh teh kunaon si akang teh cenah si akang teh ayeuna usaha teu maju-maju tani timul daki utang we pabalantak nu salah teh cenah abdi salah naon maneh kieu we mah salahna mah pokona mah kudu ridho we nya ridho naon maneh bisa
lain mak kalau mak kudu ridho abdi hayang asup deui ka emak engke kaluarkeun poe rebo meh beres masalah edan mun nepi ka kitu wan terus tauhid kekuatan curhatkeun ka Allah menang kurang maksa ka Allah syaratna hiji kudu boga jasa nu kadua kudu daek ngahutangkeun seperti urang we kata tanah urang bisa maksa kata tanah urang bisa maksa ka batur eta teh syaratna aya dua hiji syaratna kudu boga jasa di eta jelema urang kuli ngoret di batur kuli macul kuli naon we di batur boga jasa henteu boga jasa atuh wajib teh urang maksa ka eta jelema wajib langsung da urang geus boga jasa wah era deui nagihna ge kang geura bayar rada macul aing hari nita maneh mah meuni ka darah tinggi hari mayar meuni hese leres sok kang geura bayar meunang maksa da boga jasa tuh lamun urang teu boga jasa kudu daek ngahutangkeun tatangna teu boga beas pinjeman kurang tatangna teu boga duit pinjeman kurang pas urang butuh pas urang teu boga meunang teu urang maksa ka eta tatangna menang ka urang geus ngahutangkeun ka manehanana ka Allah ge kitu urang teh kudu boga jasa ngan lamun urang menta ka Allah maksa ka Allah pangabutuh urang hayang dicungkonan ngajual jasa urang asa elak leres henteu nya geus boga jasa naon urang ka Allah salat oge belang betong bener teh Bu leres teh salatna jarang Ibu jarang nya heuh mah nya kerep hayo eti isuk salat teh hayo-hayoan nya jarang atuh salat mah di subuh anteng lila nya matak rahasiana kunaon ulama geuningan kabeh ge aya rahasiana salat di subuh menang lila kana waktu duhur teh eta teh pan waktu ikhtiar cina ikhtiar manusia teh ulah eleh ku ayeuna piit mah init isuk kok sore balik kelihna pinu matak haram pikeun jelema nu gablek ka keluarga hegeh cicing wae di imah mah ngosok we ayo teu moonang eta teh haram singkil giling boga tanggung jawab mah leres teh Bu leres henteu kitu matak ge mah kasalaki akang teh wajib ulah cicing wae oh ngan ulah bersetak sangorma anu jadi salaki teh teu meunang ngelingane kasalaki teh kang urang teh geus akang teh boga kewajiban geurah ikhtiar waduh tanggung jawab ulah kieu usaha teh sia teh wah cilaka we kitu waduh leres henteu lamun salaki hayu we disentakan kitu ripuh moal awewe orang dia sok itu tara kasalaki sok ngawangkong mengkeun ka dieu si Jabrik sok itu tara teu kengeng awewe mah tonggorening sifatna ngaluhuran ayeuna non nyarekan kanu jadi kasalaki ngaluhuran sora kasalaki geus teu meunang awewe mah jadi lamun pulumeuna awewe lalaki ayeuna 7 awewe kudu 5 lamun ceuk salaki teh mah bunda mama nyai bahasana teh beuki laun ari urang kumaha keur nyaho budak teh urang teh cimah euy panginnyuhkeun kopi atuh kumaha we sia teh nang teu dulu nyaho aing teh kuriweuh cilaka we kitu leres supaya begitu aya daya bukan bae geus nasib lalaki kudu narimakeun sing nyaah ka pamajikan hampura we pamajikan kitu ge da kumaha geus watekna si eta mah pamajikan teh wakau ka salaki sing ridho we urang ngan pesen ka pamajikan lamun maneh ayo suntak-sentak we ka aing mah pesen ti ayeuna panggurikeun kursi roda bisi aing setruk leres ada minang tuh ini carikan menyar-nyar satu tuh mereka jual jasa ke Allah kurang maksa atuh ke Allah kurang masalah nage kadang sholat fardu wungkul kopiah badiah ditajong tara ditajong sholat duha paling getol lamun kerpasik sakiru hudang tengah penting tahajud paling
setor Bang Emo bingung tahajud geus kasatoran henteu deui bener henteu laras henteu urang mah kitu pilih-pilih rek ngajual jasa masa era ka Allah kumaha tuh jalan nu kadua ngajual jasa rek minta ka Allah urang teu bisa sok sing daek ngahutangkeun ka Allah kalayan qardun hasanan ngahutangkeun nu kacida alusna Bu osok ngahutangkeun ka Allah osok tara nah make cempring ari ayeuna ujungan muludan ieu ngahutangkeun lain ngahutangkeun ka Allah ngan urang kadang teh nyaho balikan ti Allah Subhanahu wa taala mata hese ditebere ayeuna ku panitia kikitir 200.000 ngawangkongna nah teu kepikiran aing meuli gede-gede teuing kos ka jelema bunta bener teu mata kuring rek nyapa gede-gede paleutik-leutik merejang gudunan muludan gede-gede paleutik-leutik nya eta kitu sedangkan al-jaza min jinsil amal balasan mak majelisna amal ibarat musaf aya tukang musaf di dieu aya teh aya sok kurang ngobrol lamun musaf eupana cucunguk meunang naon bogo ujair terus meunang ganti eupana ku pelet meunang naon luk emas menangna mecak ka musuh ngecentul di wahangan musuh tapi tong make eupan menang walaupna ini sok gapah make teu meunang nya meunang atuh musuh teu make eupan ayeuna meunang laukna meunang di mana-mana aya lauk anu oleng ngadeupak kana usuh matak nu meunang lain sumutna unukna buntutna nu meunang teh seperti jalma zakat tara daek, sholako tara daek, berjamaah tara daek, ibadah goreng patut, tapi hirupna menang jika nuker diasuh dewa. Usahana lancar, duitna loba, dipentang muludan hese, nu kitu mah kos museup teu make eupan, cek bahasa ulama mah istidraj, panyungkun teh Allah. Nu kitu mah. Leres henteu. Urang kadang sok kitu tara kabatur. Lainnya si eta ibadah tara jakatara dipentang muludan oge si eta mah datara ka bawarungah jeung mulut si eta mah batur ngabangun pesantren sugan nongkrong merek ngabangun atuh murja eta poh tanagana si eta mah cuek-cuek saja tapi menang jika nu diasuh dewa hilupna teh asa genah istidraj kitu teh panyungkun ti Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ibarat museup ayeuna orang ayeuna ieu ngahutangkeun ka Allah pake mauludan takdim ka Rasul nyodakohkeun duit aya nu 50.000 nu 20.000 nu 100 nu 200 geus beres ngahutangkeun ka Allah engke penting hudang isuk-isuk salat duha bahkan dina salat duha mah doana ge doa maksa terus wa in kana dipisama'i panggilhu wa in kana fil ardi fa'rijhu wa in kana ba'idan faqribu Gusti lamun di abdi aya di langit turunkeun aya di jauh deukeutkeun aya di bumi kaluarkeun maksa lain ka Allah hah era mah urang lamun maksa ka Allah kitu tapi urang ujunan muludan era mah moal era maksa ka Allah inung bapak diperhatikeun netoha diperhatikeun langsung nenta ka Allah maksa menang teu era moal nu era mah nu kieu boga jasa ka Allah henteu ngahutangkeun henteu boga jasa ka tatana henteu ngahutangkeun henteu lewat tatana heuh ka desa dong naon sia teh bayar sabutang aing pan duit naon cek katanya dari sia tiirah agelona bener teh aing maneh tiirah eta kurang obat sia ujug-ujug nagih ka aing maksa boga jasa di aing henteu ngahutangkeun henteu maka ujug-ujug maksa wanita ka jelema kitu
tidak nama wangi manu edan beres ente kalau kayak orang sok itu tara oga jasa goreng sodakoh koret udunan muyudan dia mah puyuh dia mu ari kalau menta ungal poe ai menta hayang gede ari nabung leutik dari sodakoh mah ibarat nabung di bank cobaan ngecak kurang nabung di bank 50 juta tuna di bank colokan kurang ku ATM keluar mah duitna keluar mecakan orang tong nabung di bank colokannya ku ATM duit tadi nama mesin ketik ayeuna pina keluar duit atau dicarekan ke mesin paling dicarekan saldo anda tidak mencukupi da Allah tenabung nah leres deh mata kayak mudah milik kumaha carana sing bager leres sing berehan ayeuna jadi ulah kusabab akidahna urang oyol-oyolan naon anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku urang langsung mata Islam bisa luhur martabatna lamun jalma mukminna daek nyararaji minimal ilmu tauhidna heula kuatan yo perkara madumit wah urang mah tanggung jawab Allah jodoh kerja pati cilaka umur rezeki geus ditanggung jawab Allah aing mah moal mikiran eta aing mah mikiran matulibna we perkara diparentah ku Allah kasabna usahana lamun usaha geus teu kudu mikiran untung jeung rugina keun tanggung jawab Allah terus matulib ibadah ka Allah Subhanahu wa taala usahana eta teh pan ibadah parentah ti Allah terus ari kuat mah tauhid moal oyol-oyolan moal nyalahkeun modal moal nyalahkeun panto imah kan sok aya jelema nu nyalahkeun panto imah terus ini kana pananyaan ari maneh naon ieu datang ka dieu lain abdi teh usaha yang maju wae oh kamari ka dieu kan cenah kudu diganti wedal geus pamajikan aing geus asup deui dia wadal tapi angare ieu usaha teu maju-maju ai panto imah maneh malik ka belah mana ka kidul salah sia pantona ka kidul balikeun ka belah kaler wa duit 500.000 balikeun ka kaler lepek teh anger we kaler geus kaletan ayeuna pantona 4 arah kali balawang kepala anger kene usaha teu maju-maju dan dipikiranna madumin lain matuli baru dilaksanakeun kurang tauhid saja bisa nyelamatkan di dunia nyelamatkan di akhirat nomor kedua nu kudu diwurukeun urang lamun jadi mualimin teh